Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Raga Hejo terus lempang muruka lebah sumur legok Panamping dituturkeun ku Andaru. Sangeusna tepi ka sisi sumur harita Mbah Raga Hejo ngagerakeun suku katuhuna ditenjrageun kana lebah sisi sumur legok Panamping tenjrag. Lemah. Riang. Kajadianana ngagetkeun Andaru anu ngabandungan. Sabab harita sabudureun tempat Sumelegok Panamping jadi semu anu euneur lir upama ku lini pangaruh tina geteran kakuatan tenjragan suku katuhuna Mbah Raga Hejo. Eta geteran kakuatan nembus ka jero Legok Panamping. Ngajadikeun Nang Bole jadi ngarasa kaganggu. Tapi Nang Bole nyobaan teu malire kana eta kaayaan. Tetep musyrikeun perhatianana mangsa ngayakinkeun jurus panunggal daya salira. Mangrupa jurus katilu ilmu panunggalan jati sampurna. Dina kayan keur kitu harita Nang Bole ngadenge Solasi Rawing anu jadi akina. Alah. Wayahna nyelang keluar heulana. Apanan datangna gangguan kudu gancang bisa diungkulanang. Sabab mun hidup teu kaluar nembongkeun diri nang bakal terus diganggu. Apanan ngeunaan jurus anu katilu mah ayeuna jurus panunggal daya salira. Sabenerna ku hidup teh apanan geus bisa kacangking nang. Ngan kali tinggal diuji we anu matak gangguan anu datang kudu gancang diungkulanang. Ulah ngadangguan tepikeun ka jalma anu geus ngaganggu teh ngagunakeun kakuatanana ngalakukeun tindakan kamanggali kitu nang. Apanan kitu ceuk aki mah nang. Kitu Solasi Rawing anu jadi akina anu kadenge ku Nang Bule. Sedengkeun Mbah Raga Hejo anu aya di sisi Sumelegok Panamping ningali Nang Bule masih keneh tacan muncul nembongkeun dirina harita jadi terus ngararet ka lebah tarungna Ki Sangkal Wulung jeung manggali si Jawara Idaman. Waktu ningali bantrokan senjata pedang jeung senjata popongkol ngakibatkeun anu keur tarung pada ngadaligdeug mundur ka tukang. Harita Mbah Raga Hejo ngacuelat ngan sakolepat geus nangtung digireun Ki Sangkal Wulung anu harita mancuhkeun tangtunganana. Bari ngararet ka Ki Sangkal Wulung harita Mbah Raga Hejo terus nyarita semu anu ngambek. Mane saukur bisa ngumar caritaan Wulung. Ngungkulan mangkeluk anu kitu patut maneh. Tetela teu mampu ngungkulan nu jadi lawan. Kuduna era jeung mikir Wulung. Tarung geus sababaraha jurus acan anggeus-anggeus sabelegug. Ngerakeun sabulung.
Pisangkal wulung diamaku anu jadi lanceukna teu wani ngabantah sabab kanyataan anu disingahareupan memang di luar dugaan. Memang ulung ge ngarasa rumasa Kang Ijo masih tacan mampu ngungkulan anu jadi lawan sabab kemampuan jeung kekuatan ilmu sigali tetela di luar dugaan geuningan. Sigali teh mampu ngimbangan kekuatan ilmu anu digunakeun ku wulung. Mbah Raga Hejo anu ngomongna direunteut-reunteut teh terus nyarita ka Manggali si Jawara Idaman. Hei, Gali. Lantaran sinang bole acan aya muncul. Nemongkeun diri mangka manuk maneh anu bakal leuwih ti heula dibinasakeun ku dewek. Ari maneh geus dibinasakeun mah si sinang buukan sinang bule tangtu bakal datang nemongkeun di dirina sia. Sedengkeun Manggali waktu bantrok paneutup jeung Mbah Raga Hejo jadi ngageter hatena sorot panona ngandung silima kama pangabaran anu kuat. Tapi Manggali si Jawara Idaman nyobaan pikeun tetep tenang dina sikap jeung caritanana. Aku kan dari tadi juga sudah mengomong Mbah Raga Samal Hejo. Kan sudah tahu kalau aku nang boleh tidak akan tidak akan nemongkeun diri. Kalau tidak aku yang menggerowan untuk datang. Sementara itu menjadikan pamuhalan sih aku akan menggerowan nang boleh untuk datang menembongan diri. Sebab sedang menumpi diri di sumur Legok Panamping bro dan tidak bisa diganggu. Mengerti atuh ya? Kan dari tadi juga sudah diomongkan, ya? Ngerti enggak, Samal Hejo? Maneh leuwih ti heula kudu nyaho sia kadewek. Gali anu matak ayeuna ku dewek bakal ditinggalkeun heula. Kamonesan ti dewek teu kudu ngagunakeun jurus ngayonan jalma seperti manes ya. Mbah Raga Hejo harita dengan katuhuna ngalakukeun gerakan kepretan dina jarak anggang. Kepretan teh jelas teu keuna tapi Manggali ngarasakeun ayana geteran kakuatan anu ngepret kana pipi beulah kencana. Kepret cubet aduh pipi aku kena sakit aduh panas banget pipi aku sakit dan panas Manggali ngagro kaget bari ngarasakeun ka nyeri terus kabangkieung mundur sababalengkah ka tukang bari dampaleungeun kencana nyepengan pipina beulah kencana anu panas jeung ngagempeng beureum harita Manggali ngajaga kaseimbangan badana bangkieung dalig-deg raneg saterusna mancuhkeun tangtunganana. Ningali kana eta kaayaan Kisangkal Wulung jadi ngumbar ka sukahatena. Kakaraku sakitu ge. Si lain geus ripuh gali surali dikepret ti kaanggangan kena gente tapi si lain tepikeun ka ngageronahan ka nyeri. Hasok sia gunakeun kekuatan ilmu badu bangpak badu lingkeung teh sia. Gunana ka Mbah Raga Hejo lanceuk dewek ngarah sirahna ngaletikan jadi segede pedas sia. Jawara Idaman si gedebul wadul. Sok sanajan dina kayaan hate rada sentar oge. Ajen wawasen kekuatan ilmuna Mbah Raga Hejo. Tapi Manggali si Jawara Idaman teu ngatarakeun maneh. Sikap jeung caritanana henteu robah. Sementara waktu
ilmu badu bangplak padulingkeung belum dapat digunakan sebab sedang diasah dulu ya, diseketan dulu sama Dewa Indra dan waktunya akan menjadikan rada lira ya, sebab batu asalnya banyak yang dipakai, jadi harus bergiliran dong ya, mengerti kan? Aduh, panas juga pipi aku nih. Ngadengin setan manggali kalaka ngacapru ka Manakarap, harita Mbah Raga Hejo jadi amakeun oge. Harita langsung curug katuhuna nunjuk ditujukeun ka Abah Manggali. Aya getaran kekuatan anu teu beda ti getaran setrum. Harita ngarambah kana sakujur badana. Ngajadikeun kayaan Manggali ngagreter sakujur badana nu teu beda ti anu kasetrum ya. Aduh, kenapa badan aku bergetar seperti begindang? Aduh, bergetar ya bujur oge miru ngageter ge aduh. Menjadikan tambah buat getarannya aduh, sakit. Aduh. Bagaimana ini teh aduh. Manggali ngagero kaget nahan ka nyeri, tapi kejadian saterusna ngagetkeun Mbah Raga Hejo jeung Ki Sangkal Wulung sabab teu kanyahoan kadatanganana. Harita nang boleh geus aya di gigireun Manggali anu saterusna leungeun kencana nyekelan leungeun katuhu Manggali anu kaayanana keur ngagreter sakujur badana lir anu kasetrum. Barang leungeun katuhuna dicekelan ku leungeun nang bule. Harita ngadada kayaan Manggali jadi eureun. Tengah geleter deui sakujur badana. Dina karakterna Eyang Buana Putih harita sikep jeung carita anang bule anu tenang. Terus nyarita bari ngabagikeun paneuteupeuna ka Mbah Raga Hejo jeung Ki Sangkal Wulung. Nyapangkeun abdi nang bule ngeunaan ka salira duaan mah abdi tadi tos terangnya. Anu janten hanya kalker abdi mah ayana kaributan anu lumangsung. Punten ya nya. Ku ayana eta kaributan teh abdi ngaraos kaganggu. Eta anu kedah kauninga ku Ki Sangkal Wulung sareng Mbah Raga Hejo nya. Da saira duaan ge moal kelesa upami aya anu ngaganggu mah. Nya, leresnya. Mbah Raga Hejo nutup antep kanang bule betus nyarita. Ya jadi maneh nu ngaran si nang kubante nang bule teh. Akhirna mah maneh aya datang sa nebungan diri. Maneh budak keneh tapi geus boga kakuatan ilmu anu hebatnya. Sedangkan Ki Sangkal Wulung jadi boga pamikiran. Hayang ngajajal kekuatan ilmu nang bule anu kakarek harita keur maeh nama kakarek panggih dikieuna jeung nang bule teh. Harita Ki Sangkal Wulung ngararet ka Mbah Raga Hejo anu jadi lanceukna betus nyarita. Kang Ijo idinan bari kasempatan ka Ijo. Terus terang Wulung ngarasa penasaran ieu teh hayang ngajajal kana kamampuan jeung kekuatan ilmuna sinang bule. Kak Ijo geus heula Wulung nyida merasa kapanasaran ieu teh Kang Ijo. Wulung maneh diberi kasempatan ku dewek pikeun tarung ngalawanan sinang buukan bule. Tapi kasempatan maneh saukur dua juralitan dua jurus mun teu mampu ngungkulan lawan ku dua jurus maneh kudu muncrat mundur dewek anu bakal ngalawanan sinang bule. Anu mantak maneh kudu ngagunakeun sakabeh ilmu dina kekuatan anu sapiluna Wulung. Mbah Raga Hejo mere kasempatan dua jurus kanu jadi adina. Mun dina dua jurus tacan mampu ngungkulan lawan, mangka dirina anu bakal tarung ngalawanan nang bule.
Anu mata Kisangkal Wulung kudu langsung ngagunakeun sakabeh elmuna dina kakuatan anu sapinuhna. Saterusna harita Kisangkal Wulung langsung nantang tarung kana Bule. Akhirna mah si lain panggil jeung dewek sia Nang Bule. Mun si lain mung kaganggu maka si lain kudu sagancangna bisa ngungkulan kaayaan anu lumangsung. Kadatangan dewek ka dieu teh memang ngahaja rek nyieun kaributan, dina ieu kasempetan dewek langsung nantang tarung ka si lain Nang Bule. Nyengir si lain gali, si jawara idaman, si goblok, si kurang ajar, si kurang saeunan. Bandungan ku si lain tarung dewek ngalawanan si Nang Bule. Anu jelas cukup kudu wajulus dewek bakal mampu ngarubuhkeun si Nang Bule. Mundur si lain gali. Manggali ngarawet ka Nang Bule betus nyarita. Mang akan ngabandungan pertarungan yang berlangsung ya Nang ya. Terutama harus menjadikan mamaspadaan dengan Mbah Raga Hejo. Dia membogaan kekuatan ilmu tingkat tinggi Nang. Yang jelas kekuatan ilmunya lebih hebat dari si Sangkal Wulung Nang ya, yang sekarang menantang untuk bertarung. Sekarang Mang akan memundur dulu ya Nang ya, untuk membandungan kejadian yang akan berlangsung ya Nang. Geus kitu mamanggali. Terus ngagajeng luncat mudu ka tempat anu rada anggang. Mbah Raga Hejo ge ngajrelat ka tempat nu rada anggang. Kisangkal Wulung adu hareupan jeung Nang Bule. Sedengkeun Nang Bule anu hayang gancang bisa ngungkulan kaayaan. Harita langsung nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kekuatan puncak elmuna nu disebut ilmu pancer tunggal pungkasan. Kaayaan dirina jadi robah dina karakterna akibuana ireng. Harita sikap jeung caritanana jadi kasar. Parobahan kaayaan dirina Nang Bule ngagitkeun Kisangkal Wulung jeung Andaru. Iwati Mbah Raga Hejo anu teu katingali kageteun teh. Nang Bule neuteup seukeut ka jeung lawan bari terus nyarita. Maneh teh hayang ngajajal kana kamampuan aing nya, hasok buktikeun pangabegug maneh teh anjir. Geus montong lobat capek tarung jeung aing mah. Sangka Wulung sia. Mun heueuh mah maneh bakal mampu ngarubuhkeun aing. Hasok maju sia lain hulang-hulang koplok. Kisangkal Wulung anu geus saga diri ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng dina jurus pungkasanana. Dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kitu deui kakuatan tahap akhir ilmu mantra langkara. Nang Bule. Si lain montong nganggap enteng ka dewek geuleuh koplok. Kabenangan ku sabetan pedang dewek si lain bakal rubuh eueuh nyawaan deuleuh sia. Tada sia jurus pedang kalabang ireng. Heya! Jorela cilung Kisangkal Wulung maju nerajang. Tapi Kisangkal Wulung jadi kageteun sabab harita Nang Bule ngan saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngagiwar kagigir. Sauhiuk wus gilak plos. Sababaraha kali sabetan pedangna daya anu kena kana anggota badan lawan. Dina kacepatan gerak anu teu katuturkeun ku kasegetan panolawan. Harita Nang Bule ngasupkeun kepretan dengan katuhuna kana beungeut lawan. Kepret beungeut sak sebenarnya. Janah beungeut dikepret kurang aja.
Kisangka wulung ngagro kaget jeung nahan ka nyeri saterus sangat darig kadorong mundur sabalengkah ka tukang. Kisangka wulung gancang mancukeun tangtunganana. Beungeutna karasa panas, murelang ka Nang Bule betus nyarita. Si lain licik sia koplok Nang Bule. Ngalakukeun panalajang hepet beungeut sia. Ngabongohan sia teh. Eueuh ti dituna sia tarung make jeung ngepet beungeut sagarupa. Anu balik we si lain tarungna sia Nang Bule. Nang Bule nyeungseurikeun ka nuju lawan bae nyarita. Maneh mah loba pisan alasan tarung teh sangkal wulung. Lain aing anu licik ngabongohan anjir, tapi maneh anu balangah. Nu matak gelut jeung aing mah ulah cileureun, kudu konsentrasi sia. Teu bisa nuluh kana gerakan aing anu ngepret kana beungeut maneh. Lumayan karasannya nya kepretan aing mah nya peureus-peureusnya. Rasakeun sia. Kisangka wulung beuki ka hudang amarahna di barengan ngemuka kaget. Sabab kekuatan tenaga lapisan Nang Bule mampu nembus kekuatan ilmu watu galung. Malah tata gerak Nang Bule teu kapangaruhan ku kekuatan ilmu mantra langkara. Kisangka wulung sagadi diri bare museukeun perhatian ka lawan tos nyarita. Dewek tata rumasa eleh jajatan ku si lain sa Nang Bule. Masih keneh aya kasempatan keur dewek ngabuktikeun kemampuan diri sia. Dewek boga kayakinan si lain dipastikeun moal mampu nimbangan palajang dewek mah sa Nang Bule. Kisangka wulung naneskeun dirina bakal mampu ngarubuhkeun nu jai lawan. Nang Bule nyarita deui di barung jeung seri. Kasempatan keur maneh ngan kali tinggal sajurus deui sangkal wulung. Percaya sakana omongan aing. Mun maneh henteu bagug ngarubuhkeun aing, tangtuna oge maneh anu bakal dirubuhkeun ku aing sia. Tapi aing boga kayakinan maneh anu bakal rubuh jeung nandangan ka nyeri sia. Kali tinggal kumaha upaya maneh we ieu mah sangkal wulung? Ya. Si lain montongnya capek ka mana karab sia Nang Bule. Dewek jago kolot anu geus lama kalangan di dunia kajawaraan. Eueuh ti dituna make kudu rubuh ku budak sacepak, ku budak kamari sore. Rubuh saing Nang Bule. Sorelat julung Kisangka wulung majuna rajang. Sabatan pedangna ge leuwih garang. Da pugungan saukur boga kasempatan sajurus deui kudu mampu ngarubuhkeun nuju lawan. Kisangka wulung jadi kageteun di we. Sabab seperti tadi deui wae Nang Bule saukur ngagular gilirkeun badana jeung ngagiwar ka gigir. Saukyuk hush kilak pros. Sabatan pedang nuju lawan taya nu bisa kena kana anggota badan Nang Bule. Kacepatan gerak Nang Bule leuwih cepat tibatan sabatan pedang lawan. Geseh waktu sababaraha detik tisanggeusna 3 kali sabatan pedang teu kena kana sasaran, harita pikeun anu kadua kalina Nang Bule ngalakukeun gerakan anu teu katuturkeun ku kasegetan panulawan. Harita tonjokan peureup katuhu Nang Bule ngahantem kana dada lawan. Satyuk cumurot deui. Aye janah sia roboh aing ngadau. Kisangka wulung ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang reab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbanganana. Jengkang koleab kedebut Kisangka wulung rubuh ngabebengkang maling lemah. Ningali Kisangka wulung rubuh manggali ngumbar ka sukahatena. Sekarang kamu menjadikan kena batunya bro. Kisangkal wulung rasain loh. Kata gue juga apel loh. Babengok sekalipun kamu sudah tipe porose akan tetapi tidak berhasil. Makanya loh dalam hidup ini jangan banyak menimbulkan pica capeknya. Mbah Raga Hejo
padahal sudah memberi kesempatan 2 jurus kepada kamu untuk merubuhkan lawan. Akan tetapi yang kamu talajang, kalau aku nang bule dong, ya putus sirawing dilawan. Yang akhirnya kamu rubuh ngababangkang maling lemah. Kenyataan ini harus kamu terimakan, kisah burung. Dah balagong kolote Mbah Raga Hejo ngajeratkan sakolepat geus mancur dina tangtunganana di hareupeun nang bule. Sorot panon anu ngandung sima pangabaran anu kuat ti Mbah Raga Hejo, bangun anu nembus karena jajantung lawan. Terus nyaritakan nang bule. Nang bule, kemampuan ma iroh maneh cukup hebat. Tapi dewek anu bakal ngayonanana bongan mancrut maneh geus ngahina satanang tang tarung ka dewek. Coba lawanan dewek Mbah Raga Hejo, maneh memang kurang ajar sedang bule. Kuku kurang ajar sia. Kawasain kalau teh ngomong di entod anjir aing memang geus ngahina terus nang tang tarung ka maneh anjir. Ayeuna maneh anu rek tarung ngalawanan aing. Teu masalah keur aing mah rek tarung ngalawanan sasaha oge. Bakal diladangan ku aing mah Raga Hejo. Si Samal Hejo ya tah. Alah dicoyal ku ieu kebulut menang meuleum. Maneh mah boga kulit disorajeng batur anjir. Kalau kakawas kieu patut geuningan Raga Hejo. Hasok rek tarung ku cara kumaha wae ge maneh Raga Hejo sok. Buktikeun kemampuan maneh. Sok. Lawanan ku aing mah lah. Nang bule teu ngabantah kana caitana Mbah Raga Hejo. Malah ngabenerkeun manehna geus ngahina ejeung nang tang tarung ka Mbah Raga Hejo. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan nang bule kayan Mbah Raga Hejo, bangun anu teu kapancing amarahna. Harita saga diri pikeun ijen jajaten nguji kakuatan ilmu anu dilawan. Mbah Raga Hejo ngagerakeun nunjuk ku curug katuhuna ditujukeun ka lebah nang bule. Harita nang bule ge ngalakukeun gerakan anu sarua, nunjuk ku curug katuhuna ditujukeun ka lebah Mbah Raga Hejo. Dua geteran kekuatan anu kaluar tina curug masing-masing harita bantrok rimbulkeun sora anu ngabrebat sarta ngaluarkeun silalatuseuneun. Siut husyuk wush brebat. Gas! Mbah Raga Hejo kerung. Rada kageteun oge sabab nang bole tetela bisa ngagunakeun curug katuhuna sarta ngimbangan geteran kakuatanana. Mbah Raga Hejo suku katuhuna nenjrag kana taneuh. Tenjrag lemah. War aya geteran kakuatan tina jero taneuh anu saterusna eta geteran kakuatan maju muru kalabah tangtungan badan nang bule. Taneuh anu ditincak ku sapasang suku nang bule jadi ngageter semu anu euneur. Nang bule bari jeung cerikeun. Aya lini euy. Maneh mah kalaka ngajakan tarung teh kawas kieu patut anjir. Aing ge begug atuh saukeun enjang taneuh mah Raga Hejo. Nang bule harita suku katuhuna nenjrageun kana taneuh. Tergeteran dinya jero taneuh ngadadak jadi eureun. Mbah Raga Hejo kerung deui we. Ngemuka kaget sabab nang bule oge tetela mampu ngalakukeun tindakan anu sarua, mampu ngimbangan geteran kakuatan dina jero taneuh. Nang bule nyarita di baru jeung seuri. Ngasaukur kitu patut geuningan kamampuan maneh teh sia Samal Hejo. Maneh mah pamer kakuatan ilmu tapi anger teu mampu ngarubuhkeun aing geuningan. Alah kerung bingungnya. Hasok masih kena aya kakuatan nu sajana eueus ya Samal Hejo. Mbah Raga Hejo jadi penasaran harita ngalakukeun gerakan di tempat saterusna leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup bari ngagero.
Montong waka loba ngomong sia maneh nang bule panarajang dilakukeun ku dewek san naon deui sia kada sia hei ya. Getaran kekuatan anu rosa anu kaluar tina dengan katuhuna Mbah Raga Hejo. War, wush, datang rek nemrag kana badan Nang Bule. Tapi Nang Bule ge harita ngagerakeun dengan katuhuna didorong ke hareup. Getaran kekuatan anu kaluar tina dengan katuhu Nang Bule mapa getaran kekuatan anu datang. War, wush, war, bledak, gas. Bantrokan kekuatan nimulkeun sora anu ngabledag. Mbah Raga Hejo pikeun anu katelu kalina kageteun di we sabab geus 3 kali ngagunakeun kekuatan panarajang jarak jauhna tapi Nang Bule masih mampu ngimbangan kekuatan nu jeung lawan. Sedengkeun kisangkal bari masih keneh ngarasakeun ka nyeri. Harita jeung Andaru ngabandungan kana kajadian anu keur lumangsung. Ningali geus 3 kali Nang Bule mampu ngimbangan kekuatan panarajang jarak jauh Mbah Raga Hejo, Andaru harita nyarita kaki sangkal wulung anu jadi guruna. Waduh. Wah. Ieu kumaha ieu Ki Guru? Mbah Raga Hejo geus 3 kali ngungkulan panarajang jarak jauhna. Tapi tetel masih kene tetep bisa diimbangan ku Nang Bule geuningan eta Ki Guru. Cek Ki Guru kumaha ieu? Saha kira-kira nu bakal unggul dina ieu tarung? Ya. Dewek boga kayakinan Daru. Mbah Raga Hejo lanceuk dewek bakal mampu ngungkulan anu jilawan. Sabab nu dilakukeun ku lanceuk dewek kakarek dina tahapan keur mancing heula kakuatan nu jilawan. Ku cara kitu mangka bakal bisa kaukur sepikeun ka mana kekuatan ilmu nu jilawan. Kitu tah Daru. Di sisi lain hayang nyaho mah euy. Pangna kisangkal bulung boga keyakinan anu jadi lanceukna anu bakal unggul. Sabab dilakukeun ku Mbah Raga Hejo kakarek dina tahapan mancing kemampuan anu jadi lawan. Ku cara kitu bakal bisa kaukur kekuatan wilawan. Andaru terus nyarita deui. Tapi naon sia? Naon Daru? Ieu mah saupamana kitu Guru. Mun tepikeun ka Mbah Raga Hejo eles jajaten Gusti Nang Bule. Tangton oge karap jeung kahayang Ki Guru ngapi milik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna teh. Moal bisa jadi kanyataan cuk Daru mah. Kisangkal wulung ngamak bari terus nyarita deui. Si lain mentong ka makarap nyarita teh sagoblok. Tuh kudu make jeung nyarita saupamna sagala rupa sia. Dagor ku aing. Sabab ke dewek mah geus bisa mastikeun si Nang Bule bakal ajal binasa ku leungeun Mbah Raga Hejo lanceuk dewek naik sia Daru. Percaya kana kemampuan lanceuk dewek sakurang ajar. Ya ieu mah saupamana. Saupamana sia aya kadua ngadukung goblok. Mun tepikeun ka dewek teu bisa ngapimilit catatan rahasia ilmu panunggalan jati, dewek bakal mundur teu nya kajawaraan. Sabab eueuh hartina dewek bakal ngadunya kajawaraan. Mun teu ngawasa eta ilmu. Sabab mun dewek bisa ngawasa kekuatan ilmu, mangka geus moal aya jago atawa jawara anu bakal mampu nantingan karena kekuatan ta ilmu. Anu matak si lain mentong ngomong saupamana segala rupa sadaru. Cebrot ku aing sia. Nya ari ceuk Ki Guru kitu mah Daru ge rek percaya we. Nya kudu percaya sia teh ngadukung goblok. Nya tong mah katuh. Teu mah kumaha sia mah. Sia nu cang saya kana kemampuan sok dewek sia teh. Urang ajar. Nya Mbah Raga Hejo bakal mampulah mukul jilawan. Tak kitu duku ka sia teh. Andaru ngahaminan kana carita anu jadi guruna. Duanana musyrikeun diperhatian ka tempat tumangsuna tarung
katingali harita Mbah Raga Hejo geus saga diri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu anu sejenna. Nang boleh mapanas deui ku caritaan ka Mbah Raga Hejo. Maneh geus 3 kali ngagunakeun panajang jarak jauh Raga Hejo. Tapi ku aing tetep bisa diimbangan anjir. Jadi cek aing mah lah meunggeus lah montong miceunaan waktu jeung tanaga teu puguh. Mending keneh arilit ninggalkeun di tempatan bisi modal kulengan aing sia. Montong maksakeun maneh make hayang nyelehkeun aing sagarupa sia Raga Hejo. Tapi Mbah Raga Hejo tetep teu kapancing ku sikep jeung caitan anu jelawan lantaran harita